Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syadallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah ya sadaya puji kagungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat rawuh salamna mudah-mudahan dicurah limpahkeun ka paduka alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kantun para sahabatna, para tabi'in, tabi'ina, tug akhirna dugikeun ka urang sadayana. Mudah-mudahan sadayana sing kalebet direng-rengan umat anjeunna nu kenging syafaat anjeunna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu katiluna insyaallah urang ngalajenkeun ngahanca diajar maca, diajar ngalogat, diajar nyurah. Usina di kitab anu sok disebar kitab di dunia. Sadajan urang ngeraskeun hanca ngalogat, urang tawasul, urang hadiah, urang ngaduang ka Allah. Mudah-mudahan wabil khusus pengarangna yang kitab di dunia dami-dami kamuliaanana munggo Allah Rabbul Alamin. Oke, mudah-mudahan wargi urang sadayana, sepuh urang sadayana, guru-guru urang sadayana nu parantos calik di alam barzah. Mudah-mudahan sadayana kenging pangampura rahmat oge ridhona Allah Subhanahu wa taala. Ila daratin Nabi Mustafa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zawadihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Syulillahi lahumul Fatihah. Ila raya baina ummahatina wa jadadina wa jadadina wa masyayikhina wa sayyimasyayikhina khususan Mama Haji Muhammad Jum'ah. Lillahi lahumul Fatihah. Ila mu'allifi hadal kitab masyaallah ila Allah wa ila Allah wa salim wa Ibrahim wa masyayihim wa ahli baitihim wa ahbabihim wa muridihim wa muhibbihim wa ahli salatihim wal akhidina nahum syulillahi lahumul Fatihah.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sadatina ashabi Rasulillah ajma'in amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tujina biha min jamil anwar wal amal wa taqdirana wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha ilaka ala darajat wa tuballighuna biha usuqa yadi min jamil khalaq bil hayati wa ba'da Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihim wa'fu anhum waj'al jannata maswahum Allahumma anzil fi qalbihim nuran wa rahmatan wa maghfiratan daimatan ila yaumil qiyamah Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum khufratan min khufar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Bismillahirrahmanirrahim. Kan, leti cana kitabna, cana catatanana, logat. Al-kalamu ari ngaran kalam. Eta al-labdu ucapan. Al-murakabu anu dirangkep-rangkep Al-mufidu anu mere faedah bil wad'i kalawan bahasa Arab Waksamuhu sarang hari pirang-pirang bagian kalam Eta salah satu ayatilu Ismun hiji kalimah isim wa fi'lun jeung kalimah fi'il wa harfun jeung kalimah harap ja datang ya harap limahnan kalawan mere hardi baca logatna cepat lain cepat Al-kalamu al-labdu al-murakabu al-mufidu bil wadi dina ieu kawal dengan musannif raik nyaritakeun masalah kalam Hari kalam eta dibagi dua aya kalam ceuk lugot kalam ceuk bahasa aya kalam saur istilah
Rikalam saur logot saur bahasa nyaeta sakur-sakur ucapan. Jadi tiap-tiap ucapan rek ngucapkeun naon wae, rek bahasa naon wae, rek diucapkeun ku kaum Adam, rek diucapkeun ku kaum Hawa, rek bener dengan aturan ilmu bahasa Arab, rek bener cek aturan ilmu bahasa Arab, eta sok disebat kalam. Kan kalamna kalam saur logo. Kedua, kalam teh aya kalam saur istilah. Kalam saur istilah ge rupa-rupa. No kaiji aya kalam saur istilah ahli fikih. No kumari kalam saur istilah ahli fikih nyaeta tiap-tiap perkara, tiap-tiap ucapan anu matak ngabatalkeun kana salat tina hiji harap atawa dua harap sanajan teu mere paham. Jadi bukai mah kalam saur istilah ahli fikih. Tiap-tiap ucapan anu manayata ucapan tersusun tina hiji harap atawa dua harap sanajan teu mere paham anu matak ngabatalkeun kana salat eta disebut kalam saur ulama ahli fikih, seperti ucapan ki minal wiqayati wa'i minal wi'ayati. Urang bersolat pedah gigi dan urang aya nu gandeng tuluy urang ngucapkeun ki kudu maraksa anjeun, kudu maraksa anjeun, maka spontan batal salatna. Ucapan anu nembe disebut kalam saur ulama ahli fikih. Dan nu kadua aya kalam saur istilah ahli usul fikih. Nu kumaha ari kalam saur ulama usul fikih nyaeta tiap-tiap dawuhan Allah Ta'ala anu dilungsurkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril kalawan pelantaran malaikat Jibril al-muta'abbadi bitilawati anu dihukuman ibadah di mana dibacana. Jadi sakur-sakur dawuhan Allah anu dilungsurkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu dihukuman ibadah di mana dibacana eta kalam saur istilah ahli usul. Nu katilu aya kalam teh kalam saur istilah ahli tauhid. Nu kumari kalam saur istilah ahli tauhid nyaeta dawuhan Allah Subhanahu wa taala kalamun qadimun qaimun bidatihi ta'ala. Dawuhan Allah Subhanahu wa taala teu aya mimitina, nu teu aya tungtungna, teu aya aksara, teu aya suara anu tumedep di dat Allah Subhanahu wa taala. Nu kitu sok disebut kalam saur ahli tauhid, saur ahli usuluddin. Tanapi saur ulama-ulama ahli itu nu kaopat kalam saur ahli nahu. Nu kumari kalam saur ahli nahu baca.
Jadi kalam saur ulama alinauma huwa ma izdama'a fihi quyudul arba'ah. Artinya sakur-sakur perkara, sakur-sakur kalimah anu mana kumpul dina eta kalimah teh pakaidan anu obat, nu kahiji lafaz, nu kadua murokab, nu katilu mufid, nu kaopat wato disebut kalam. Jadi kalam saur alinahu tiap-tiap omongan anu mana dina eta omongan teh geus sampurna kayin obat, hiji lafaz, dua murokab, tilu mufid, obat wato. Contoh, Zaidun qaimun, Zaidun ari ti Zaid eta qaimun anu nangtu, atawa koma Zaidun, koma geus nangtu saha Zaidun, salafaz Zaidun qaimun atawa lafaz koma Zaidun nurutkeun ahli nahu eta sok disebut kalam. Naon sabab? Dina lafaz Zaidun qaimun, dina lafaz koma Zaidun geus kumpul pakaidan anu opat, geus lafaz bongan ngurung kana salah sahijina haraf hijaiyah anu 28, geus murokab margi tersusun tina dua kalimah, entos mufid bongan mere paham anu sampurna saigan ngadangu teu perlu nanyakeun deui. Nu kaopat geus wato sabab kalimah bahasa Arab. Kamuhum labdun mufidun musnadun wa kilmatun abdun mufidum ubama dina alfiyah kalamuna labdun mufidu kas saki wasmun wa fi'lun summa harfunil. Di sakala deui nu disebat kalam nurut istilah ahli nahu tiap-tiap omongan anu geus kumpul dina eta omongan teh pakaidan anu opat, hiji lafaz, dua murokab, tilu mufid, opat. Naon ari lafaz? Jawab. Hartosna sakur-sakur Morokat. Naon ari morokat? Lo, kedah mufid. Naon ari mufid? Wado, nukumari wado.
Jadi mohon disimpulkan kalam nurutkeun ahli nahwu tiap-tiap omongan anu geus aya dina eta omongan teh kayit opat tos lapat tos murokab tos mufid atas wadho lapat sakur-sakur suara anu ngurung kana salah sayidina harap hijaiyah anu 28 murokab tiap-tiap kalimah anu ngarangkep tina 2 kalimah atawa leuwih loba nu katilu mufid ma'afada faidatan tamatan bihaitsu yasunus sukutu minal mutakallimi wa sami'i alaiha hartosna sakur-sakur omongan nu mere harti kalawan sampurna nu kaopat kedah wadho nu disebut wadho ya'lul lafzi dalilan ala mana hartosna ngajadikeun lapad anu tuduh kana jadi di mana aya cariosan anu mana dina eta cariosan entos lapad tos murokab tos mufid tos wadho nu kitu disebat kalam. Di samping aya anu disebut kalam oge urang uninga aya anu disebat kalimah, aya deui anu disebat kalim, aya deui anu disebat naon ari kalam nu tadi, naon ari kalimah pencilanana tina kalam. Lamun kalama kedah kumpul bakai dan obat lapan murokab mufid wadho ari kalimah mah wahid duhu kalimatun pencilanana kalam isim-isim bungkul fi'il bungkul harap-harap bungkul disebut kalimah. Di samping urang uninga kana kalimah oge urang kada uninga kana kalim jamana kalimah di kalamah kada kumpul bagai dan obat lapat murokab mufid sinarang wadho ari kalimah mah pencilanana isim-isim bungkul fi'il bungkul harap-harap ari kalimah jamana kalimah. Lamun kumpul isim fi'il harap ngariung in qoma zaidun nu kitu disebut kali. Oke aya nu disebut kawal. Naon ari kawal? Kawal mah umum. Kalimah bisa disebut kawal, kalim bisa disebut kawal, kalam oge bisa disebut kawal. Kawal mah geus pasti disebut kawal. Wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun dan wa aksamu salah satun ismun wa fi'lun wa harfun ja'ali makna di mana urang tos uninga kana anu disebut kalam ayeuna bade nyarioskeun masalah bagian anak kalam atawa pencilan anak kalam saur tadi disebut kalimah. Dan kalimah dina jurumiyah dijelaskan salah satu ayat tilu ismun hiji aya nu disebut kalimah isim wa fi'lun dua aya nu disebut kalimah fi'il wa harfun nu katilu sok disebut kalimah sok anu disebut kalimah isim nu kumaha terus harap fi'il
Haran-haran. Pencilanana kalam disebut kalimah dibagi tilu, hiji kalimah isim, dua kalimah fi'il, tilu kalimah haraf. Naon mau disebut kalimah isim? Saur tadi kalimatun dallat ala makna fi nafsiha walam tuktaron bi ahadi azminati salasati wa tiap-tiap kalimah anu tuduh kana makna dina awakna sorangan kalawan teu dibarengan ku salasajina zaman anu tilu. Itu contoh seperti jaidun eta bentuk kali ngabogaan makna dina awakna sorangan, berarti jaidun ngabogaan makna jaid lawan teu dibarengan ku salasajina zaman anu tilu. Nah jaidun dibarengan ku zaman madi teu, dibarengan ku zaman hal teu, dibarengan ku zaman istiqbal teu, maka nu itu disebut kalimah. Nu kadua kalimat aya kalimah fil kalimatun dalat alamana fi nafsiha waktu rinat bi ahadi azminati salasati. Tiap-tiap kalimah anu tuduh kana makna dina awakna sorangan kalawan dibarengan ku salasajina zaman anu. Contoh nasara yansuru unsur. Nasara disebut kalimah sabab tuduh kana makna dina awakna sorangan. Nasara magaduhan makna geus nulungan di zaman bari dibarengan ku salasajina zaman anu tilu, sabab zaman aya tilu, hiji zaman madi, dua zaman hal, tilu zaman nasara dibarengan ku zaman naon madi, maka ngagaduhan makna geus nulungan hiji zaman, maka anu kitu disebut kalimah disebut kalimah fi sabab tuduh kana makna dina awakna sorangan bari dibarengan ku zaman ku salasajina zaman anu ti yansuru kalimah boga mana gaduh naon manana eukeur atawa bakal nulungan hiji zaman tuduh kana makna sorangan bari dibarengan ku salasajina zaman anu tilu. Zaman naon ye? Mungkin zaman hak, mungkin zaman maka itu disebut kalimah. Kalimah fi nu katilu unsur kudu nulungan anjeun tuduh kana makna sorangan boga mana teu unsur naon manana kudu nulungan anjeun bari dibarengan ku salasajina zaman nu tilu. Zaman naon didinya? Zaman kudu nulungan anjeun. Maka itu entong salahnya nyebut disebut kalimah ngan kalimah fi nu katilu kalimah aya kalimah Arab wa kalimatun dalat ala makna fil ghairiha walam tuqtaron bi ahadi azminati salasati wad'an sakur kalimah anu tuduh kana makna dinu sejen kalawan henteu dibarengan ku salasajina zaman anu. Contoh hal kalimah tuduh kana mana sebab makna hal naon butuh kana perkara anu seje dibarengan teu ku zaman madin teu zaman hal teu zaman istiqbal tuduh kana mana dina awakna anu jadi ngabokan mana geus disambungkeun kana kalimah nu sejen, baik disambungkeun kana kalimah fi'il, baik disambungkeun kana kalimah isim. Mun hal rajeun kana
isim rajin karena pi upami pi biasana abusna karena kalimah pi jahilin dibarengan teu ku zaman lam harap boga mana manana dina awak anu se biasana sok abus karena fiil mudhari kada gitu di mana aya kalimah butuh ka anu naon nuduhkeun kana makna tapi dina awak anu sejen bari teu dibarengan ku salah sajina zaman nu tilu mangka eta kalimah sok disebut kalimah harap ismin wa fi'lin summa harfin dan qasib wa hadhihi salasuha yal kalim wal qaulu labdun qad afada mutlaqa kakum wa qad wa inna saydanir upama bahasa alfiah mah wahiduhu kalimatun wal qaul jadi kesimpulan dibahas dina ta'lim waktu sayuna nu gaji ngabahas kalam kesimpulanana tiap-tiap omongan anu kumpul dina eta omongan teh bakaidan opat lapat morokab mufid woto lapat suara anu ngurung karena selesai dina haraf hijaiyah anu 20 morokab tersusun dina 2 kalimah atau leuwih loba mufid omongan anu mere harti kalawan sampurna waktu bahasa jadi pencilan kalam disebut kalimah atau bahasa jurumnya mah bagian anak kalam disebut kalimah ngan kalimah ayat tilu hiji kalimah jawab hiji kalimah dua kalimah tilu kalimah di mana ayat kalimah tuduh kana mana dina awak sorangan bari teu barengan ku salah sajina zaman anu tilu mangka eta kalimah sok disebut kalimah sing tengah di mana aya kalimah butuh kana boga makna sorangan di mana aya kalimah ngabogaan makna dina awakna sorangan bari dibarengan ku salah sajina zaman anu tilu mangka eta kalimah sok disebut kalimah nu katilu di mana aya kalimah ngabogaan makna dina awak anu sejen bari teu dibarengan ku salah sajina zaman nu tilu mangka eta kalimah disebut kalimah wallahu a'lam bishawab. Pengajian dina ieu waktu sekarang sakieu anu resna ti Allah subhanahu wa ta'ala nu lebat nantena kabodohana mudah-mudahan dengan pangampura Allah rabbul alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.